Mas Jack. Halus euy hayamna ya. Iya dong. Si Tutut Mas Jack. Meuli sabaraha aya hayam? Ah, menang 50.000, Bah. 50.000. Tungguan sekedem. Ah, sok. Beneran, mana butuh hayam? Oh, Tah, ieu tingali. sabaraha ieu mah, Jack? Keneng heula hayam. 100.000. 500 kop. Halus kita eta mah, Jack. Halus dijamin diurus enggak poe, disusuan enggak poe. Heeh. 400.000. Heeh. Ya, Mana mah? Ngomong. Sar. Nuhun heuh. Ya, yang nomor cokotnya. Cokot. Ade di punten heula. Sar. Ade, rawat dengan baik. Heeh. Wah kandangna wadahna euy wayahna. Kitu we. Ada urang ge aya kana nama nuhun, Jack. Siap, Sar. Mang Jack biar hayam orang dijual 500.000. Oh nya, aing teh soal jual menjual mah jagona. Saya barang beli 50.000 tadi. Ku urang dijual 500.000. Untung gede didinya ya. Tah, Ngeunah wae eta 50.000, 100.000. 50.000 teh baheula Bah Jack keur anakna, 50.000 teh. Ayeuna mah nawar sejuta ge mal dibikeun. Aya 50.000. hah? Baheula. Baheula tuh. Sugan teh 50.000. Ieu kurang di duitan 100. Jadinya untung teh 50. Ieu jadi kumaha atuh? Tah yang naon urang apa kana mah? Mun 1,5 mah ayeuna erek dibikeun 50 so teh baheula keur leutik Bah Jack. Jadi kumaha atuh ieu? Tah nyaho lah pokona mah gantian we pokona mah urang mah lah. 1,5 Bah Jack. Oh iya kur aya 500 atuh. Yang geus Bah Jack, tungguan nya ulah ka mana nya? Ka mana? Halo, Mana yo? iya dah mana yo? Ma, tulungan, Ma.